mata istiqomah teh lamun angka seperti angka salapan sabaraha 9 sabaraha salapan tinggal di angka salapan pakade istiqomah dikalikan lipatan 0 tepi ka 10 anggar salapan muget salapan we bantuan ngetang neng bageun hiji kali salapan sama dengan 2 kali salapan sama dengan 18 angkana 18 berarti hiji jeung 8 betul sabaraha salapan 3 kali salapan sama dengan 2 jeung 7 salapan 4 kali salapan sama dengan 3 genep 3 jeung genep salapan deui wae 5 kali salapan sama dengan 4 jeung 5 salapan genep kali salapan sama dengan 5 jeung 4 salapan deui wae 7 kali salapan sama dengan genep jeung 3 salapan deui wae 8 kali salapan sama dengan 7 jeung 2 salapan kali salapan sama dengan 8 jeung hiji salapan deui wae ece boga liang jeung lamun salaki ece luas leos gawe henteu tapi leos eueuh leos kudu curiga teh ece nanyakeun bari nyanyi ceuk ece di mana akang teh tos liar di mana mun ngaleos geuning sok tara bebeja ieu hate kuring bet jadi curiga palang siang akang tos di imah aya meureun Jamos doa sasi Rajab setarengan mudah-mudahan ku barokah Rajab urang dilungsuran kebarokahan ku Allah sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim Allahumma lana bi Rajab wa sya'bana wa ballighna wa hausil maqasidana sekali deh Allahumma lana bi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hausil maqasidana sutakeun mugi Gusti sasi Rajab Sya'ban mugi Gusti ngadugikeun dugi ka sasi Ramadan amin ya Allah salatullah salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat khilati adrikni bika ya Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma barik ya Allah lungsurkeun abdi sadaya ngalakuan sasi Rajab wa Sya'ban sareng sasi Sya'ban ya Allah lungsurkeun ka barokah abdi sadaya wa ballighna Ramadan ya Allah duikeun ieu abdi sadaya Ramadan kana sasi Ramadan wa hasil maqasidana
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daranang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan saha paosna. Kalian sehatna tiasa dianggo tasarruf kana jalan Allah. Amin. Makana nikmat gunakan kesempatan mumpung sehat. Terus mumpung sehat sancan gering. Mumpung ngora sancan kolot. Mumpung hirup sancan maut. Mumpung beunghar sancan miskin. Mumpung muda sebelum tua. Mumpung ora kene sancan kolot mat serempo. Geus kolot maka loba pisan atuda. Atuda naon? Atuda naon? Atuda tun. Geus kolot mah kitu. Atuda geus lempo. Keur ngora mah pangahareuna jag-jag. Keur ngora pipi cangker kene geus kolot. Geus kolot? Eot. Keur ngora buuk hideung geus kolot. Bodas. Sok na surat Yasin tinggal surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta. Jadi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta. Cek Allah wa man nu'ammir sahajalma semakin di umuran tambah umur maka demi Allah nunakkis bakal dikurangan bil khalqi bentuk kejadian. Beki tambah umur dikurangan bentuk kejadian, betul? Laras? Oh, keur ngora. Wah, make shadow. Pipi berem-berem make make up bola-bola heuh. Betul? Ngaranna make up. Make sifat hideung ngaranna make up. Make lipen ngaranna make. Keur ngora make make up keun bae geus kolot ulah sok memek apan. Salah tuh? Keur ngora, hei, gunakan masa mudamu sebelum kalian datang tua, betul? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum, muda sebelum, kaya sebelum, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mumpang diberi kesempatan ku Allah. Ayeuna masjid alhamdulillah masjid namanya tos syukuran guting pita kantun ngalebetan masjid kantun ngamakmurkeun mas tapapunten oleh-oleh mihrab teh naon salat 5 waktu di mana minal masjidil haram ilal masjidil di masjid ka masjid matak pinuhan masjid dah abi naros jujur ulah ngabohong sok pinuh masjid dieu sok pinuh tara atuh ka manana betul awas ya matak nitip abi masjid makmurkeun ieu moal aya tempat paling mulia paku moal aya tempat paling mulia iwati masjid cicing di masjid itikaf di Ganyar, betul? Laras? Tapi di imah oh itikaf iwati di masjid aya itikaf cicing di Ganyar di masjid. Ketak mudah-mudahan ieu masjid al sing langkung tamih-tamih barokah sing langkung makmur ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Ieu cai loba-loba teuing keur naon Gang? Bedol ieu cai meni pinuh we. Ai. Alhamdulillah tinggal ya bedos ya 3 rupa 4 rupa 5 rupa cai ngan eueuh teh cai hideung cai naon ngaranna kop lamun Haji Roma Irama Pak Kades lamun Haji Roma Irama kopi nyanyi apa daya laguna geuning sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita kan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di manakah kini jangan kau sembunyi. Hiji teh eueuh kopi, kadua eueuh nu bodas cai naon? Nu bodas cai naon? Cai sus. Matak mun aja ngeunaheung montok beres sumbangan ke head. Susu. Nenen. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajul mu'minin as-shalah. Hartosna mi'rajul mu'minin ay mi'rajna jama mu'min eta as-shalah shalah. Bahkan di keterangan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awalu ma bihil abdu awalu ma yuhasabu nu pangheulana bakal dihisab bihil abdu ka eta jalma yaumal qiyamah ke jaga di poe kiamat naon as-shalah perkara salat. Maka penting ngimutan salat 5 waktu wayahna eling-eling dulur kabeh emut eta emut ibadah ulah jampoleh berang peting ulah oleh bisina kaburu oh gini tuh sabab urang bakal mati nyawa dipunutku mana kudu hati-hati ka ibadah sing mati betul karasana keresakarat nyerina ka oh ning tuh lagi pegang untuk ujian eta naon sabab engke urang bakal diperintah perjawaban ku Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan di masa urang keur hirup laras hoyong salamet hoyong baga
hoyong masalah bahagia tidak semudah membalikan telapak tangan Pak Kades, mencekuya-kuya tidak semudah mengucapkan bim salabim abrakadabra. Betul betul, tidak semudah gitu. Mun hayang bagja sing daek berkorban berju di alam dunia teh naon ye cobaan laras. Betul, matak sing daek berjuang ece pengorbanan hayang bagja hoyong naon berjuangna ayeuna diuk di tempat berjuang punut punen patungan kerajaban laras ditarikan codah mayar malas ribu aya codah aya cairo aya sabaraha cairo laras kita bakat kureus hayang ngayakeun ngagungkeun ngamuliakeun di Isra Mi'rajkeun baginda Rasulullah wallahu alaihi hayang naon tujuanna hayang kenging kabagian dunya rawa akhirat sama doa urang Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab urang teh hayang bagja lain dunya hungkul parat tepi ka akhirat. Betul betul ngan hayang bagja sing daek berjuang tinggal nasapit kitab tapina. Nah kitab tapina tinggal yarjun najata wala yasluk masalika inna sapinatala yajri ala yabisi ngarap-ngarap keselamatan tapi mungalakonan parahu ge moal lempang lamun cicing di daratan. Betul mustahil parahu lempang di mana di darat mustahil da parahu mah dicak. Ambil contoh urang hayang menang rahmat Allah hayang menang surga Allah ibadah tara berjamaah tara salat tara sedekah tara menang moal mustah jalma hayang beunghar gedong hayang sigrong mobil hayang weteu duit hayang loba gawe tara gadagna gaple jeung nguseup menang moal wah mungkin. Betul sok nguseup aya mana jalmana loba hidup nguseup ya jangan bahas abdi Pak Kades bios ari nguseup teh kupingkeun aing nguseup teh ngajarkeun salat supaya khusyuk. Jadi lamun hayang khusyuk salat contoh tukang aduh cieu nah barakaya bohong gitu itu bahasa para wali baheula mata tinggal tukang nguseup kang tinggali tukang nguseup di mana kukumul lumpat kukumul ka mana wae lumpat si eta mah khusyuk kana kukumul kana maksudna panjangan maksudna khusyuk keur nguseup pinahkeun kana khusyuk keur salat maksudna salat sing khusyuk kana tempat pangsujud matak cekolot sing leuleus jejer liat sing tarik leuleus jejer liat lamun jejerna jejer kawas yang listrik kena moal nyamut moal tapi lamun jejer nileman pelengkung wadah itu tukang nguseup seuri tinggal ajengan cuma maksud ajengan leuleus jejer bahasa para wali leuleus jejer awakna sing leuleus daekeun sujud leuleus jejer awakna sing leuleus daekeun ruku ieu mah masjid hareupeun imah heuras beheung jeug jero gue nu kitu aya mana jalmana eta filosofi para wali. Betul leuleus jejer awakna sing daekeun ruku lihat talina tepegat najan aya sembako supaya asup Kristen moal dijual moal digadekeun akidah najan dibeli gunung Uhud segede emas moal dibikeun tetep talina kuat moal lunca-linci luncat mulang homo udah tali gadang tetepan ku sinembah ka Gusti Allah la ilaha iman cici dina hate kuring
iman ewon lain anjeun watak walarna iman siap siap musikantong atuh heuh menang bayar hatena naon istiqomah teh tetap tumancek wal ingut kaibunan mengedag keanginan istiqomah jadi pejabat bakal istiqomah amin amin jadi ajengan istiqomah amin jadi petani istiqomah amin jadi pejabat istiqomah amin pengusaha istiqomah amin istiqomah naon moal lunca-linci luncat mulang homo udah tadi gadang istiqomah hujan halodo tetap berjamaah istiqomah boga duit tetap pangaji tetap berjamaah istiqomah imaik usaha bangkrut usaha bangkrut hutang rayap bedul jeung Allah deket akarama deketan Allah duha rajin waqiah rajin ngadoa bari leweh astagfirullah loba bayareun betul lah gitu sing istiqom keur beunghar elingka keur miskin elingka tuh keur jag-jag elingka keur gering elingka keur usaha maju elingka keur bangkrut elingka keur boga duit elingka teu boga duit istiqomah pakades kumaha wae menimpa keur jag-jag keur gering keur beunghar anger la ilaha matak istiqomah teh lamun angka seperti angka salapan sabaraha 9 sabaraha salapan tinggali angka salapan pakades istiqomah dikalikan lipatan 0 lebih ke 10 anggar salapan muget salapan weh bantuan ngetang neng bager hiji kali salapan sama dengan 2 kali salapan sama dengan 18 angkana 18 berarti hiji jeung 8 betul sabaraha salapan 3 kali salapan sama dengan 2 jeung 7 salapan 4 kali salapan sama dengan 3 genep salapan diwae 5 kali salapan sama dengan 4 jeung 5 salapan genep kali salapan sama dengan 5 jeung 4 salapan diwae 7 kali salapan sama dengan genep jeung 3 salapan diwae 8 kali salapan sama dengan 7 jeung 2 salapan kali salapan sama dengan 8 jeung hiji salapan diwae ece boga liang boga sabariji buktikan salapan bisi ngabohong sok tingali buktikan cepil sabariji liangna 2 socak jadi 4 pangamung jadi genep lamai jadi 7 nu 2 deui mana ejeng yang wes bablas jadi salah matak permintaan kepada Allah 2 yang paling mahal pakades hiji minta istiqomah 2 minta maut husnul geuning aya pujian ibu-ibu nadoman ke pengajian cok aya doman dia ya Allah abdi pasihan supados abdi kedua ya Allah abdi pasihan supados maut eta paling mahal mah istiqomahna rumah tangga istiqomah gawe istiqomah lamun mung gawe gibrikeun Kang lamun mung akang barang gawe gibrikeun mung teuing usaha teh gibrikeun ti setan teh betul
mata aya doa Rasul arapal Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal arapal paingan bengong atuh lamun mung gawe diberikan taudan da gawe teh ibadah bener ngabela ruhna ka majik ngabela ruhna ka majik ibadah jeung lamun salaki ceul luas leos gawe henteu tapi leos eueuh leos kudu curiga teh euceun nanyakeun bari nyanyi ceuk euceun di mana akang teh tos liar di mana mun ngaleos geuning sok tara bebeja ieu hate kuring bet jadi curiga palang siang akang tos di imah aya meureun betul oh ibadah maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukuran ke Allah dina pirang-pirang nikmat pantos dipasikeun ka urang samudayana betul jol lagu Ustad dari Sulaiman apa aya Ustad dari Sulaiman seorang grup pasband pasband yang sekarang hijrah nu make udeng badag geuning jangotan apa laguna lagunya dunia sementara akhirat selama-lamanya kayak akang ngawalerna sementaranya kieu sedih sementara bahagia sementara heula sedih sementara bahagia sementara sakit sementara sembuh pun sementara cantik sementara tampan pun dunia sementara akhirat selama-lamanya eta iwati akhirat yang selama-lamanya siapnya jawab sementara silih aplus sementara Pak Kades tujuh ngaplus ayeuna sebagai jabatan kepala desa betul nanti dihapus lagi mudah-mudahan nih Pak Kades niatan cing saha paostan anjir amin tidak anak doakan Pak Kades soleh ya mudah-mudahan Pak Kades sentiasa ngemban amanat sebagai pimpinan kepala desa amin ya Rabbal Pak Kades doakan cing dipasian kemudahan program desanya amin Pak Kades cing tambah barokah yuswana tambah jodohna hayang aja betul kita aplusan demi Allah cek Allah kepingkan ya jual ngaji sakedeung jual ngaji karena lagi bagaya kasihan sing aya manfaat aya cek Allah ma tadri nafsum madza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyadin tamut hartosna ma tadri moal anu apaleun nafsun awak-awakan bujeng-bujeng urang pakat nabi teterangan maja taksi bugoda naon bakal kajiden poe isuk bujeng-bujeng dinten enjing 2 jam bakal datang teterang leres betul maksudna takdir nucan karandapan waktu nucan ka saurang tempat nucan di cicingan urang moal apa itu leuikeun wa ma tadri nafsum bi ayyid damut jeung urang moal apal iraha jeung di mana urang bakal dimawatan betul KBG bakal maut raja-raja mati orang pintar orang kaya orang miskin presiden gubernur bupati pacamat baku panjang Yusuf amin sing panjang Yusuf amin tuh si itu tuh mati ajengan pupus ajengan mah pupus kang mun RT
apa undak-unduk Sunda ke makadanya panggindingna pangkumplitna bahasa Sunda dahar tuang mam neda madang nondi nyata tegek nyatu jajablog bener dok kaos kaentok atak kurang teh urang sun kudu ngamu mulai bahasa sun itu kan Sunda lain Sunda lamun bener Sunda sok refleks sok di Sunda memeh diuk teh gek bantuan gek diuk kita sing refleks gek mun bener Sunda refleks moal malaweung gek jung torolong malaweung kene gek jung torolong terekel jut kuniang goledag am regot kecewer borosot bener Sunda karena modal kita itu orang Sunda matak macemuk akan bahasa budaya bangsa pangbeunghar-beunghana Indonesia pangbeunghar-beunghana Indonesia sing tarik Indonesia swasia deh hayang terang pulauna seberapa ribu 17.000 pulau itu belum termasuk Pulau Gadung jeung Pulau Gebang kapan pulaunya hiduplah Indonesia nasionalis makanya kita nyanyi Indonesia Raya siap banyak anak-anak nih buat pembelajaran nasionalis piraku negeri urang pambeunghana eleh ku Arab Saudi tinggali Arab Saudi kota kecil kunaon kecapna alladzi barokna haula terus nasura Bani Israel ring subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barokna negeri Arab alladzi barokna haula dibarokahan haula usak kulingna dibarokahan di Arab dari jam-jam tebeak-beakan abdi kapungkur yang angkat ke Mekah teh 2013 dua kali abdi angkat kang abi nyenak cai jam-jam 25 liter abi nyalira sedangkan nu mau cai jam-jam tegang sadunia nu di lemah sugi nu di Cimuncang di Malausma nu di nonte Cilutung Nyalindung laras di Campaga kabe sa Indonesia sadunia nyenak cai jam di unjalan kan dia tapi teu beak-beak cing-cing barok punten Pak Kades upami di Arab di saat puncak ibadah haji tanggal 10 Arafah daging ngalayah sodakokeun ka negeri sejen sodakokeun ka negeri zaman bakat ku barokah ngalayah daging piraku di urang teh bisa kitu di urang teh subur makmur gemah ripah lojinawi toto tentrem kertarahar teu kurang sandang teu kurang pangan kantun ngamumule aset Indonesia tah kitu pemuda bager sabenerna teu kudu nyaba cekolot sing loba kadaek ngaralo banyak kitarik sing loba kadaek ngaralo banyak nya mun teu ngakal moal ngak mun teu ngarah moal ngar tingali loba ngan menyaraba mudah-mudahan sing dipasian kemudahan rezekina amin ya rabbal matak popul sur potensi-potensi nu aya di urang negeri Arab kunaon barokah Pak Kades di Arab maka punten adan subuh naumna ponok di Mekah adan subuh naumna ponok di Mekah mah kieu as-salatu khairum minan naumna ponok as-salatu khairum minan naumna ponok salawas di Mekah dan subuh naumna ponok nu datangna ngalut ngantai ngabring pami jam setengah 3 dan angkat ke Madinah moal ka bagian raudhah naon raudhah jantung makam Rasul tempat ijabah doa Allahu Akbar di Mekah dan subuh naumna ponok
di Masjid Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin, adzan subuh naumna panjang. Nu ada laki aleh. Saha? Di Al-Amin mah kieu adana. As-salatu khairum minal naum. Hees. Betul? Atak ya Allah. Matak masjid pinuhan masjid. Paingan baheula Sunan Kalijaga pernah waliullah Sunan Kalijaga pernah mematahan kidung Jawa Pak Kadus dengan bahasa kidung Jawanya Sunan Kalijaga mematahan ki. Mun akang emot mun menang abi menang mulungan sepuh. Mun pernah ngoping ki bacana. Saur Sunan Kalijaga ki. Duwuk kali sumur. Duwuk kali sumur. Duwuk kali sumur. Pepetetan sania murag arapa hartosna saur Sunan Kalijaga bahasana duwuk kali sumur. Ke akhir zaman bakal loba masjid ala lagreng, akhir zaman bakal loba masjid caraang merkuri berai di mana-mana masjid pamegah-megah ngan ngeusian pawegah iraha ayeuna. Betul nu adan anger si eta nu imam si eta nu komat ai maneh ka mana nah kang punten ai keur hirup hare-hare ka masjid ai geus maot pangharupna kos Yamaha. Betul, geus maot pangharep nakang Yamaha terdepan. Betul. Ai pokate Allah ajengan ngacapruk we kumaha kuring we dah cia. Lamun aya ieu teh kampung naon Pak Kades? Namina daerah naon? Han? Lamun aya urang buni nagara ngomong kumaha kuring ajengan mun eta naot ulah ting dianterkeun ka makam sina ancreg-ancregan ku sorangan siapa dabongan kumaha ulah ting di manian sina keceprakan ku sorangan bener dabongan kumaha ulah ting dianterkeun sina mangul ku sorangan dabongan kumaha kuring kumaha anger maot digotong ku saha anger butuh kepada luang kepada urang matak sing akur satukan ukuah Islamia sing akur jeung batur salam saguber khususna lembur bonina ulah pagilang-gilang tampian ulah ngabelewing teh hirup teh sia. Betul anger maot mah moal gagal moal demi Allah calon kepala desa loba nu gagal. Betul laras kamari pemilihan calon bupati Majalengka aya nu gagal aya calon bupati aya nu gagal calon presiden aya nu gagal calon ahli kubur mustahil gagal sugan celengkeung di Masjid Al-Amin punten coyah teu kios pupus gagal moal mungkin. Betul KBG bakal maut al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ila akhwaliha la mautail labil ajal sundakeun geuning maut ngado datangna teu mere ngageredeg taya tempo borosok di taya berang peting taya raja di mana ajal gesumping temenang tempo anaking Allahumma sholli wa sallim. Salawatulahnya ngalap barokah ke baginda Rasul sebagai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat siap salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat busyra.
ya Allah sallu alaihi wasallim ajib Muhammadin sahibil salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masya wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil salawat salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin sing tarik tawasalna wabil hadi lebih tarik tawasalna illa wabil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil salawat siap salawat naon tujuan salawat ini membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena rajaban teh naon rajaban fungsina urang teh dasar cin bersama satu cinta bersama satu aduh baik deh bersama satu cinta bersama satu asyaki apa lu Alhamdulillah sebagai cinta kepada siapa? Baginda Rasulullah. Tapi cinta harus dibukti. Lamun cinta wa bukti ngaranna cinta pal, ngaranna cinta mon. Ulah mencerong kawin atuh monyet kieu. Monyet. Mana buktina ayeuna? Ieu urang reus kang bukti di Coyoh moy ranginang. Coyoh ya. Coyoh moy ranginang. Tapi kagaring, geus garing digoreng. Tuluy digoreng, salakina maturan, ngarongkong. Pas ngarongkong cek coyoh, montong kapan ke Rajab. Cicih nyen bolu cicih. Codah ya. Cimas. Codah ya. Codah nyen bolu ngagiplek ho. Pas geus asak salakina ngarongkong cek codah montong kapan ke Rajab tak akang tutungna cenah. Betul? Tawis membuktikan kecintaan kita. Reus nu boga harta ku harta, boga tenaga ku tenaga, boga ilmu ku ilmu. Keur naon? Hayang ngagungkeun baginda Rasul. Nu boga harta ku hartana dek malas ribu, ek 20.000, ek 100.000. Naon sababna? Mudah-mudahan ke kahayat ke syafatul uzma di yaumil kiamat. Ya Rabbal, teu boga harta abi miskin, boga tanaga, sok bantuan ngangkutan kursi, ngangkutan kursi bebersih, betul? Terus ngamparkeun ieu karpet ieu, ngin panggung aing sing jelgong gede tah. Luhur san. Panggung luhur ieu bedul kana tarang, ieu mun hayam asak katuloh bae. Alhamdulillah boga tenaga bantuan ku tenaga sok masjid bersihan nu kotor sok lapan betul boga ilmu uring mah tenaga teu boga da geus kolot bogana ilmu sok bisa ilmu naon tah bisa yasin kuing mah sok niatan sing ikhlas tina hate keur ngagungkeun rajaban maca yasin kaci sang ikhlas teu bisa yasin loba teuing hurufna bisa na Fatihah ceukeut teh bisa Fatihah mah jengan katalar sing ikhlas niat tina hate ngagungkeun rajaban kaci
teu bisa Fatihah loba teh hurufna lah naon nu 5 huruf we apa 5 huruf surat naon Maryam kaf ha ya ain shad betul teu bisa 5 huruf 3 huruf bisana alif lam mim teu bisa 3 huruf 2 huruf bisana yasin toha teu bisa 2 huruf 1 huruf bisana surat naon nun ini surat qaf terus baca qaf tapi kapenting qaf bukakan panto qaf pe aku bangsat sia betul oke dulur Pak Kades tinggal pangarsa Pak Kades dalam kitab Badri Suhud tinggal urang biasa ngagukeun rojaban ku cara maca ko menyak koran rojaban maca koran sing bener urang biasa ngagukeun Isra Miraj ku cara maca komik di wae maca qasidah burdah ijem qasidah burdah naon qasidah burdah deba berjang maca solal teh qasidah bur ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam alaika salawat gening di mahal kiamkeun ya habibi ya mad ya arusyal ini ya mu'ad ya dia mumajad ya imam malqib sallallahu Muhammad marhaba ya Rasulullah sallallahu alaihi la marhaba sallallahu Muhammad marhaba ya Habiballah sallallahu wasallam marhaba demi Allah lamun riungan dibacakan selawat Nabi demi Allah ruh kangjeng Nabi hadir amin malaikat lungsur amin tapi lamun dibacakan budak ece ulang tahun dibacakan happy birthday tuyul nu turun malaikat lain tuyul laras nu turun atuy lain malaikat matak seurkeun ngaos solal cabi neng bager salawat ieu ya Rasulullah salam ya Rabbi asya atbatayaji rotan ya uhailal ju enak ganti maka lagam gaul lagam milenial lagam naon lagam anak muda sekarang lagam kereta malam bisa ya Rasulullah ya Rabbi asya enak ganti maka lagam caya bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhala judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal hasani cala caya sarang lain eta ijem enak ganti maka lagam India bakades lagam kucahe bisa tumpas ai yumus kurai tumne najanik ya sapane dikai aboto meradel
jagena khotahi kiata rohaye kuce khotahe lebatkan kuce ya Rasulullah salamun ya Rabbi asya atafataya rotal ya uhailarju asupkan lagam kumpusolin bisa ya Nabi salam alaik cung 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 hutak mereka kumpul betul solawat sebagai tawis kecintaan kita kepada Rasulullah. Senantiasa kita bibir basah membacakan sholawat tak diimah seurkeun sholawat. Bahkan budak sing apalan sejarah Rasul lamun keur sejarah Rasul keur muludan masuk ngadoman ieu geuning muludan aos ngadoman sejarah Rasul ieu Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammadan Arab Quraisy gajlok Siti Aminah waktos babar ningal cahya di bumina. Nah itu lagam jadul asupkeun ku make lagam milenial lagam dangdut ngeresep dangdutnya asupkeun lagam menunggu bisa sekian lama aku menunggu asupkeun Siti Aminah waktos babarna ningal cahya meuning ngempur di bumina kurung ari lahirna cenur poek mongkleng eueuh batur tarang tidak gorbun cunur dipopokan ku beas ari lahirna ceme bibir oge meuni betul itu sebagai tawiskah kebuktian kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi ngan cinta kudu dibuktikan kudu ada perjuang pengorban makanya cek Haji Roma Irama ya lagu perjuangan dan doa apa berjuang waduh siapkan musikan atuh ada menang bayar si Akang semangat euy. Indonesia merdeka seberapa tahun saya bisi poho ya tahun kamari HUT RI yang keberapa piraku poho HUT RI yang keberapa 79 tahun betul sing emut merdeka demi Allah lain kado di Jepang betul merdeka demi Allah lain hadiah di Belanda tapi hasil perjuangan tetesan nyawa darah air mata guyang getih baheula mah keur salat Allahu Akbar surah naon balik deui keur salat Allahu Akbar surah naon deul bum surah naon ketepak surah naon surah aing keher punya kuda di jas kuda cenah alhamdulillah ngadoakeun abi Bakades mudah-mudahan bunga nu ieu jadi saksi di yaumil kiamah kengengna urang kabungah ti Allah Subhanahu wa taala amin da ibad bungana ibad urang bungana bunga keur ngaji amin heg seuri asa ulah batur seurina seuri kudu aya bat bahkan cek katerangan cek kepikeun lamun ece senyum sakali senyum ke suami supaya bungaheun salaki maka punten sakali seuri ke salaki
cek keterangan khairul laka min ibadati sitti sana sami sareng ibadah 60 tahun sekali seri kasalaki cek 60 tahun ibadah tiap pangih kang ibadah ngan salaki dicabak sia kunaon kehead hareeng da seuri kudu aya bat mata hirup mah sajodo da aya batur leus sajodo aya batur awewe aya lalak aya batur awewe lalak jangkung luhur gede genut panjang beunghar oh aya nu ngomong nu ngadengikeun oh hajodo mun kuring ngacaprak sorangan dia ngabjal manaon astagfirullah ibut gelo eta mun nya gelo jas abdi kantos Pak Kades ceramah abdi ceramah di Lembang di Cisarua Bandung di rumah sakit orang gila hampir 2000 gelo kabeh abdi rewas begitu dongkap buru dulu disambut kuno cager ke head kuno gelongnya sajod makanya Allah menciptakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan di antara kekuasaan Allah ciptakan berpasang-pasang aya pejabat aya masyarakat tuh tingali aya pemimpin aya diping aya kolot aya bud aya salaki aya majid nancing emut kesuksesan kita suksesna suami ada didampingi oleh seorang istri suksesna murid ayana gur cing emut suksesna murid aya gur suksesna budak kolot suksesna suami pamadik mata kulah ngalengitkeun jasa lamun suami sukses oh ada orang yang penting yang mendampingi kita siapa seorang istri yang selalu mendoakan amin ya Rabbal yang selalu mensupport abi disupport ke pun bojo cek pun bojo ulah ting dipotong buuk teh pantes ini support tinggal ku aja abi jabrik kita jabrik turunan ti inung abi jabrik kapan tinggal ku aja buuk jabrik bedus itu seni aja buuk jabrik make jas dua rupa berem hidung tuh sajodo iya ditinggali daster sok perbut jeung majikan itu ya daster dua rupa berem jeung hidung di wae soroban berem hidung kopiah jangkung make kujang jauh mata kena cili abi kasep tuh aing anu henteu bel itu kasep teh aing apes orang jujur ngajak kasep teh awas yang penting hoki coy hoki pakai makanya emang nya naon hokina unggal penting ku Allah dipasihan rezeki tiap wengi abi teliren cek tiap wengi siang malam abi tadi wih di Tasik teras ka dieu enjingna abi bagian ka Cipaku teras wengina ka Majalengka talemah sugih Majalengka enjing teh di Cidulang talemah sugih Cipulus Gunung Sirah enjing teh teliren kikian unggal penting abi mah unggal setor tiap setor kapun bojo balik ceramah setor sabaraha tiap setor paling seetik 3 juta genep juta kadang jauh 12 juta unggal setor hoki coy alhamdulillah janti dia suga kalem betul tuh cek tinggali ngan punten ece sebesar apapun baik kecil atau besarnya seorang suami mendapatkan nafkah ece sing syukur hargaan ajenan kacape salah ece sing tumarima mata Pak Kades abi boga lagu mendengarang abi judulna
tumarima. Nah, beda jeung Dede Astridnya. Ibat tumarima syukuran ke Allah. Kieu. Tumarima sing tumarima milik rezeki nu katampa gede leutik sing bisa syukuranana. Dunya sing tungkul sing tarik, dunya sing tungkul ulah sok tah ngarah hirup pinuh rasa ku kasyukur ka Allah nu maha. Jadi sing tuma pingkan Kangjeng Rasul kantot masihan nafkah tinggal dah hadis Rasul masihan nafkah masihan resiko ka Siti Aisyah sabaraha 1.000 rupiah mun ku duit urang. Siti Aisyah pernah dipasihan nafkah ku Rasul 1.000 rupiah ning bageun. Siti Aisyah dengan bangga disuhun kumun-munan bari pok nyarios ya Rasulullah nuhun ya Rasul salila masih nanya ke abdi masih kini masihan nafkah ke abdi mudah-mudahan rezeki dipasikeun ke abdi sinten bekal modal paduduan tiasa lebat kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Waduk amin beda 1.000 waduk beda 1.000 amin mun ngabudah kos karbit amin di mana horeng paling ngacapruk bari nyanyi kacida piraku resiko ke dapur sapoe amin waduk serok lah 50.000 nggak mudah gitu betul mata hargaan ajenan kacape salat awas neng bager hidup bakal rumah tangga belum nikah ya belum nanti bakal punya suami mudah-mudahan mendapatkan suami yang soleh amin. Seorang laki-laki cep terus nikah can hidup tanpa cinta hampa bro asli namanya betul mudah-mudahan mendapatkan istri yang soleha amin. Tanyakan ke ajengan nu soleha nu kumaha nu geulis lain apa nu soleha lain nu geulis terus syukur geulis rupa geulis hat eta amin geulis rupa geulis hat da loba nu geulis bangor leuheung geulis bangor ieu geus hideung caketruk penek busekel ku leuheuh hirup deui betul panaya laguna neng bager nah kunaon nu geulis loba nu odeh musikan well ayeuna lagu jalma geulis bangor kena jadi runtah tuh loba nu geulis bang mata kebahagiaan yang kita hendaki kebahagiaan yang kita harapkan adalah bahagia dunia wal akhir. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Punten bager akang rumah tangga geus 18 tahun akang rumah tangga 18 tahun nikah ke orang Ciamis abi kawit di Bandung Bakades nikah ke orang Ciamis alhamdulillah pun bojo abi istri alhamdulillah karasa karauka pangku ternyata punten kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala itu karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin dan pemimpin malah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa betul. Kedua kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak tulang tak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga dan tulang punggung lala nu neangan resiko lala nu nganafkahan lala nu gegeroh lala nu ngepel lala nu masak lala sia bokas coy naon tugas awewe tuh tugas awe cek Allah fasolihatun qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Dua hiji
istri solehah awe nyata qanitatun turut ka salaki muncul salakinya jeung nyesel well aja hoyong apa pahalanya seuh hoyong terang ganjarannya seuh demi Allah tinggal ku aja lamun aja nyejehan acuk caroge diseseh ku aja terus dipereut neng bager geus dipereut tinggal nu ngecelak cai syariat padahal ngecelak hakikat lain cai dosa aja rak ngecelak semakin berjatuhan ngecelak maka semakin berjatuhan bersih dosa aja amin hayang bersih dosa tamrukeun seusehan sing loba kan pada yang bersih wayah nanyeseh deui wayahna eta ngepel deui wayahna masak deui wayahna kahirupan sapopoe na sagara rumah tangga isuk-isuk geus beurang nyangu atau kehet kapan lapar betul eueuh pasakeun boro-boro pasakeun sawah kitu boga sawah gaduh sawah jeung teuing teu boga sawah asal boga par asal boga be asal ngej asal dah asal seup asal jag asal hir asal modal deh kiih sia mudah-mudahan kabungan ieu sing kapendak kabinga di akhirat amin ya rabbal jadi saksi di yaumil kiamah saksina malaikat amin awas ceu karaos ku abi rumah tangga ya Allah karau ka pangku oh ternyata hikmahna pakades abdi upami wih ceramah pun bojo selalu memberikan support abi wih ceramah punten aja salaki balik ceramah balik usaha naon tugas awe membahagiakan terus ngajemput suami ngadamping suami bari jeung ngadoakeun datang suami eueuh di imah sunat cek keterangan at-tajammul eueuh gawe sunat gawe gegelisan at-tajammul datang suami balik usaha eueuh sunat sesengitan gigin si aki balik macul ini sing sarengit osok tara wah ieu mah si aki balik macul ini damang ngarontok anak kelek bau cempet antel kena susu belum pedes pararahang susu ngaburaho betul susuna susu tepung apa susu tepung terang susu tepung ning nya golepak kadi tepung jeung ieu golepak kadi tepung jeung ieu mun nangkuban kos ceplok ndog ngalemere mun nyokot teh diobeng jeung betul ece di imah di mana suami balik usaha ece sunat ngabagiakeun torojo si aki nyanyi ada nyanyian ABG ya tentang menjemput suami pulang kerja tahu nggak torojo si aki asal tara boro-boro sih dongkap suami pun bojo mun abi balik ceramah pun bojo selalu standby datang abi ngabagiakeun gang geus payun-payun naon tak kerjakan pun bojo abi selalu memberikan sapu tangan selalu kuberikan sapu tangan maksudna istri kita akan punya pahala besar yaitu ngelapin keringat suami ceu dengekeun ceu sakali ngelap kesang salaki ngelap kesang salaki ti raat kesang salaki raatna dosa euceuk amin gaduh sapu tangan kanebo kan bae asal gancang raat sampoan sakalian
Ternyata tujuan nikah itu mulia. Nikah teh pagawean ridho tur ikhlas. Naon cenah? Ridho tur ikhlas. Aya tilu, aya ridho tapi teu. Aya ridho tapi teu. Aya ikhlas tapi teu. Aya ridho tapi eta. Hiji ridho teu ikhlas. Contoh urang barang bere tapi kakabogoh barang bere lain karena Allah, pedah barang bere aya udang di balik teu ikhlas. Kedua, ikhlas tapi teu ridho. Contoh jalma boga pare 10 ton kudu ngaluarkeun zakat, hate teu ridho ngan ikhlas dikaluarkeun. Naon sabab eta iriki bakal jadi sumsuam balung daging kabarokahan mun dikaluarkeun zakat. Betul? Katilu ridho tur ikhlas ketika kita nikah baheula pagawean ridho tur ikhlas. Nikah ridho maksudna untuk supaya datang ganjaran. Geus nikah bakal murudul ganjaran. Seuri wongkol 60 tahun ibadah. Betul? Aja netep salaki, netep ka suami pinuh cinta, ganjaran sami sareng netep kana Ka'bah. Kitu ge mun hideung salakina siga Ka'bah. Matak mun salaki hideung pencerong tuluy. Betul? Abi naros Ece pernah umroh teh acan? Kantor umroh teh acan? Hoyong umroh? Tah, lamun kaayaan miskin boro-boro umroh ajengan keur dahar ge hese gampang. Cek keterangan aya pahala nu akur jeung umroh. Naon? Sakali ngesun suami, sakali sun kajaroge nini, sakali nyium si aki sami sareng sakali nyium hajar aswad. Cek sakal sakali nyium salaki maka sami sareng sakali umroh, sakali nyium umroh balik corok cok nini umroh jeung aki. Siap umroh? Goroan aki cuak umroh yuk. Abdi pun bojo nggak penting umroh, balik ceramah pun bojo umroh aja. Celangok umroh nah tekerasa leungeun kencang ngarangkul punuk leungeun katuh garayam kehet amplop aing jurig umroh hangus ya. Matak awe mah ada uang abang, gak ada uang abang itu. Matak neng bager cinta bukan karena harta, cinta bukan ekonomi, tapi cinta semata-mata mardotilah milarian karidoan Allah subhanahu. Cintai aku, sayangi aku, miliki aku, kasihi aku. La ilaha kunon nyebut Allah kaluhur. Allah lain duluhur. Kapan mi'raj kaluhur? Terus di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Langit ka 1 2 3 4 5 genep 7 bokat keterangan tepi karoprok mustawan ila liqa'i wajhikal karim sampai Rasul pernah sadar Allah di Sidratul Muntaha. Oh berarti Allah di luhur. Ulah nekatkeun Allah di luhur. Hab Allah teu butuhan tempat. Nu butuh tempat mah urang makhluk. Urang butuh tempat tiup ngaranna kor, butuh tempat ngedeng ngaranna kas. Allah mah teu butuhan. Betul? Geuning cek artis kita serahkan kepada yang di atas. Naon cak. Aya dongeng Kang. Aya budak ngorak ke bogohan naik motor mio. Orang buni truk pas kelakuan sawah keur teh hujan bogoh pada bogoh miti sili cabak nah kahujanan neangan saung blus ka saung bedol Kang atuh sorangan jeung sorangan kaasupan setan kablablasan jina keur ngeunah-ngeunah jina torojo si aki nyuhan pas deket saung rewas si aki saung eudeukan aya naon tereknya si aki ngintip ka luhur beres dina kumaha lalakina mah hokokan awena mah ceurik minta tanggung jawab di neungeulan cek lalakina diupahan tenang sayang
jangan panik sayang, kita serahkan kepada yang di atas. Si aki keur nyengkle maksudna ka Allah subhanahu tak mudah-mudahan sing tentang ibadah amin ya rabbal abi kacapean itu terus rada kondisina bang kapayun nih yang ngaruy kapayun syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah Allahumma anzil hawalaina susan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga kapayun bager kapayun ece mangga langkung caket langkung sae sok kapayun pilih hujan siap ngaji alhamdulillah lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang cing tarik lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo cing tarik mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mamot mata abi boga lagu Pak Kades lagu abi meunang ngaran abi judulna modar versina Iwan Fals asalna bongkar jadi modar kayak walana ku akang modar siap urang teh bakal mah innalillahi wa inna ilaihi urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal tina taneuh bakal balik ka imah lain kana taneuh kos cacing punya kana taneuh betul matak ngajawabna akak lah nyengsol nyengsol geuna tapi aya nyengsol geuna abi boga lagu judulna nyengsol awas lembek ke nyeng laguna kieu eta awak meuni buntet make pakaian merecet katinggalna siga lepet kawas nu hayang dicolok sholatullah lempeng teu nyengsol kadua alus nama make rok katinggalna matak denok komo lamun bari emok kawas nu hayang dirojok sholatullah lempeng teu katilu awewe tong loba obrol ulah barahal borohol gawe nongeng jeung ngarengkol kawas nu hayang dicolok sholatullah nyengsol teu atak ulah nyeng ece make tiung nyengsong ulah dibenerkeun betul matak hirup ulah nyeng hayang budak soleh ece na singsol contohan ku ece ieu mah kabudak manitah ngat sing tadi kabudak manitah ngat ece kalah nonton bapak kalah ninyu di baturan kukulub atak contohan ku ece sok bring ngaji tiung sing buni di tiung ulah ayeuna wungkul ayeuna ka pangajian di tiung ya di tiung kapan iraha wae jeung saha di mana dina hulu di mana wae di tiung kalabat bilih hujan kalabat sok langkung caket alhamdulillah
sok enggak kalebat. Oh, semakin kelihatan aura cantiknya, aura solehahnya. Amin ya Rabbal. Kalebat mangga. Alhamdulillah. Tartibkeun heula sambil membacakan sholawat kita kepada Nabi. Siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bos, iringi ku sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sholawat sadayana. Siap sholawat? Ngau sholawat naon? Sholawat ayuhan ikan dalam kolam. Nah kalebet pilih hujan, kalebet tenda. Nah masih ada banyak tempat kosong ini, kursi kosong. Namun kursi kosong, tempat kosong diisian kunaon? Oh jurig. Mangga sok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Langsung caket. Kalau ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sok. Kalau ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada nabimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya selawat ikan dalam kolam. Allahumma salli ala sallu alaihi ya Rabbi salli alaihi sekali deh. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi. Kalau ingin selamat nanti dari neraka, basahi dulu bibirmu dengan. Kalau ingin mendapatkan dapat syafaat, minta pertolongan pada nabimu. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi. Jangan ragu-ragu, jangan tunggu waktu, minta pertolongan pada Nabi. Jangan malu-malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi. Jangan malu-malu karena dosamu. Tong era-era urang boga dosa. Terus sebesar apapun dosa kalian, pakades gede keneh pangampura Allah tinimang dosa urang. Terus KBG pasti ngalaman boga dos. Moal steril cara Kangjeng Rasul, KBG boga dosa, abdi boga dosa, pakades boga dosa. Nu penting mah asa urang tobat nasuh, tobat nu bener-bener
dan setiap orang pasti punya masalah. Pak Kades gaduh, Pak Kadus gaduh, terus abdi gaduh, akang gaduh, betul kan? Masa lalu biarlah cek Inul, masa lalu ada ulah asa-asa, betul nungges mang baheula pernah mabokkeun bae. Sekarang katakan Mira Santika baheula mah ngampar Pak Kades tiap malam Agustusan bedul sarua Majalengka jeung Ciamis teh baheula mah lajo pongdut wah bari mabok timiti whisky, brandy, Genewer, Black Label, Kristal, Napoleon, Jack Daniel, Columbus, Martini, Suliwa, Ciu, Raja Wali, Manson, Smirnoff. Ulah curiga kehet. Menang apaakeun? Betul. Ngunggeus nang aya laguna gara-gara sebotol odoh diganti ku abdi gara-gara Bang Emok. Ya karangan abdi Pak Kades judulna gara-gara Bang M. Wios ya gara-gara abdi ya. Karangan abdi judulna gara-gara Bang Emok. Pusing aduh alaya sirah meni pusing lempang oge lunglang lingling bari sok susu lumputan kawas kucing jol nunagi api-api gering imah oge ngadak-ngadak jem tuh rumah sakit betul matak eureun Bang Emok teh betul mun budak hayang soleh kupingkeun singklak bodas klak helang jadi sumsuam balung daging kabarokahan napakana kudu ha sabab saripati nu dikenyot ku budak gadang haram bakal ngawalis basangkal hese budak diatur tok tinggali budak ayeuna ku saksian budak ayeuna ngaji di lembur geus mung masanten sieun teu betah da budak di imah kala di barere sing tarik di barere inungna HP bapana akina ninina ek dahar ek sare ek modal ge update OTW modal hese pakuwa ini mah terus hese kan ecah binaros ka ecah para tarosan ti abdi cek kupingkeun budak parawan ecah geulis nu datang duaan nu hiji mobil Pajero nu hiji di santri pinter ngaji buk jabrik milih mana awas mun Pajero ku aing pilih masan san ngan mawa amin santri si beunghar amin bisi yaki Pak Kades sok aya ideologi kieu lah kawin ka santri bakal malarat masa depan suram cek saha ieu abdi santri basicna santri kieu abdi unggal penting bedul kekieuan alhamdulillah Allahu akbar teliran kang amang kanu abdi lingih abdi hayang kadampal lingih ka abdi ka barekbeg tinggal di abdi mun teu percanten bulan Rajab ayeuna tingali di kamar abdi geus metet kudus berkat teu kawadahan bedul can ti dieu sugan aslina mang betul matak cek saha santri sangsara abi boga lagu menangarang abi ya karangan abi judulna
cek saha santi sangsara versi talak tilu. Jadi karangan abdi siap ibu anak santi ya. Curhat akang gitu da baheulana menang KDRT awas cek Rasul 2 hiji cek Rasul neng bager kepingkeun bakal rumah tangga cek Rasul 2 hiji dalam rumah tangga wala tuqabbih jangan pernah menyakiti perasaan. Kedua, mun rumah tangga yang awet wala tadribul wajha jangan pernah menyakiti fisik. Boro-boro nyakiti fisik, boro-boro KDRT, boro-boro huak hauk kuplak aplok cewa ciwit gumplang gampleng nyakiti perasaan temenang. Jagalah hati, jagalah jangan kau jagalah hati lentera hidup ini diganti ku abi jagalah suami cek jangan kau marahi jagalah suami jangan kau hianati jagalah suami jangan kau bohongi relakan suami jikalau kawin lagi. Yes well udah bagus balik ke imah dicakar. Jagalah jangan pernah menyakit perasaan. Cekolot kupingkeun bager pingkeun ieu cekolot hirup masih ngeunah angen ngeunah angeun wah ngeunah angen ngeunah angen ngeunah angeun hiji ngeunah angen hate sok ece lamun disauran ku caroge bakal pingeunah kieu ece ngawalarna kieu mamah panyalakeun cai kieu ngawalarna ulah ngaluhuran sorak salaki mangga antosan sakedap bade nyanak heula ulah kieu mah nyanak cai kela begitu aya mana jalan mana kupingkeun tinggalna hadis Pak Kades tinggalna hadis Kangjeng Rasul kantos nyicikeun cai ku nyalira Rasul nyicikeun cai ku nyalira katinggal ku Siti Aisyah ningal Rasul nyicikeun cai ku nyalira langsung nyegruk ceurik kenyerian naon sahab sok cieun bendu Rasul ari ece urang buni negara mah panyarkeun cai mapokna cokot kapan gablek kokot begitu aya kolangan gitu. Awas cek neng bagai bakal rumah tangga hidup maka layani suami dengan baik layani dengan sepenuh hati dan ikhlas betul si ngeunah angen ngeunah angen ngeunah angen ngeunah angen naon angen hat awas jangan pernah menyakiti naon termasuk contoh nyakiti perasaan itu termasuk nyebat nami ka seorang suami. Sabalikna salaki teu meunang nyebut ngaran ka pamajikan teu meunang nyebut ngaran ka majikan sabalikna pamajikan teu meunang nyebut ngaran ka salaki itu nyakiti perasaan nyebut ngaran teu meunang omongan hina salaki hideung black nyebut black salaki poek kaman magrib ulah itu nyakiti salaki hideung lagi nyanyi cek syaki hideung nyanyi hitamnya arang tak sehitam kulit menyebut hideung gawi betul si ngeunah bukan cuma keur panganten hungkul kemesraan bukan cuma keur pangantenan keur panganten baheula mesra keur panganten akang kantos pangantenan baheula keur panganten akang memori dangdan ibu dias dangdanan keur panganten hareudang di kipasan ke peger ayu keur panganten wadak luntur di wadakan sedo di sedowan hayang dahar dihuapan hayang nginum
di inuman hayang kiih kusaha da boga budak ngaranna Diki bapana Ihan jadi awas neng nong 2 jam tak kadenge wah nggak bohong ya alarm 2 jam betul sebelum saya main tadi dipijit alarmnya pakai timer kan jadi bunyi 2 jam tuh karena saya cuma mengguna wih mah 2 jam capek betul lebih 2 jam beda sarana lembur cerita alhamdulillah awas ken kagok temenang nyakiti perasa kedua wala tadribul wajah temenang nyakiti pis temenang wakaok guplak gaplok cuat ciwit gumplang gam temenang KDR singkatan KDR ning di pom bensin aya singkatan SPBU apa S na solar P na premium B na bensin U na uyup kumaneh pan singkatan aya singkatan aya disingkat mun singkatan ponok disingkat panjang disingkat mah jadi panjang disingkat mah kepala desa singkatannya disingkat jadi kades nya kades singkatan kepala desa disingkat kepala desa jadi kades kepala dusun jadi awas buah lasun ya. Lasun rukun warga jadi RW rukun warga jadi R rukun tetangga jadi R kantor urusan agama jadi KUA kantor wilayah jadi Kanwil kantor jutawan jadi anak kanjut tuh hoja cengir padahal bahasa kanyut lain jorang hayang apa ngomong-ngomong kanyut lain jorang tapi cawokah tuh jorang ning bager dak kolot baheula dan duit tina kanyut tuh jorang ngan cece sensitif jo cengir betul eta aya orang budi negara punten aya awe orang budi negara teureun kawin wae ganti lalaki wae nya ganti lalaki tah nu kitu ngaranna hamur kanyut nya cekala bener kan mun awe beuki laki ngaranna hamur kanyut aya urang budi negara Kang eta muni eraan kacida tah nu kitu teh tarang sim kanyut teuneun dina data tarang betul ngan si Ece sensitif ngade kanyut do cengir sabab inget cek sinen aya sinen ngahaleuang ke geuning minyak lantung minyak tanah nu gantung pasti naon ji ya kupingkeun Kang bisa yang apa yang terang eta nu gantung cenah bisa nyelametkeun tina terkaman mau asli aya dongeng aya aki-aki keur ngalasuluh aki-aki ngalasuluh di Gunung Sawal keur kusak-kusak kumpulkeun suluh torojol maung datang betul teh gerem wang ngageremna maung si aki leuwas kabur pangacian geus teu mikir panjang pecir lumpat Kang pangat ku tarik lompat dikosewakeun akar atuh nyungsep kana eueuh cirah ti handap suku ti luhur cara morosot opan guntang gantungnya torojol maung datang itu elok maung teu murag-murag icek maung buah pir ngora keneh cenah ieu kalah gedut hitut mata kunaon bujur hideung eta teh kahebosku parios bujur hideung gerakan atak mun ditanya menang naon penting ngaji
awaja aplikasikeun ladang pengajian sing aya tapak. Nah sing aya tapak ulah peringatan hungkul lebar, Rajaban peringatan, Muludan peringatan, Muharraman peringatan, halal bihalal peringatan, tapi diinget-inget hante. Laras anger masjid kosong, anger jeung tetangga teak jeung batur salem saguber sakas sadap sasum. Awas aplikasikeun ladang pengajian sing leuwih bersatu, sing leuwih ngahiji, jiwa sosialna sing kuat, pejabat aparat masyarakat salaki ngamajikan nu beunghar nu miskin nu gede nu leutik kabeh ngahiji Kang. Terus mun bisa mah sabuni paheuyeuh-heuyeuh masjid kosong sok informasian juang makmurkeun masjid je karunya menya masjid nyieun hungkul laras menya masjid ngadamel hungkul semangat ngadamel kos pasaran aing ngeusian mung laras eusian masjid sing pinuh tingali lamun ece salaki ngebluk sare hek mung ka masjid bepeje ece hudangkeun ngahudangkeun sing ajrih salat subuh Kang adzan subuh salatu khairum minal laum salaki ece ulah di banjur ce bepeje carana kumaha carana dibejaan ku abi tangkep cangkengna sing pageuh reketek kalah ngeunaheun kalau begitu tarik ira kumaha cium terang sing nyepot cium ke ece begitu tarik kerwe gampang ku ece tamplokeun duwir ece kana ceulina ucapkeun innalillahi pasti hudang da sieun naon cara membangun suami, cara ngahudangkeun salaki bagar bakal nikah engke bakal punya suami, cara membangunkan kumaha cara nguwahkeun caroge contoh teu ka Rasul Siti Aisyah ka Rasul membangunkan Rasul Siti Aisyah uluk salam 3 kali uluk salam dengan penuh nada sayup mesra kieu teh maafkeun Siti Aisyah mah assalamualaikum ya Rasulullah uluk salam assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali assalamualaikum ya Rasulullah ece kasalaki kitu ce ngahudangkeun assalamualaikum Kang Gugah osok tara kumaha ece udah siap tos uluk salam kumaha Siti Aisyah terasok ngantelkeun damis terang damis cek katerangan pipi geulis Siti Aisyah teras digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul pipi teh kieu gulusur nu ece kasalaki gulusur siap lain romehan kudu kitu pernah teu Kang dijejek cenah ku aing apa cek cinen ke bakades hei istri masih ngetaroat kacaroge masing hormat ulah osok goreng adat bisiku Allah di istri anu bakal untung nu soleh tur tadigung baritara gancang pundung mun salaki hayangeun waduh asa digoongan betul ja tinggal sejarah Pak Kades baginda Rasul kantos uih perang Rasulullah Pak Kades kantos uih perang ketika Rasul pulang perang pas dongkap ke bumi Siti Aisyah keur jalik poso sonten bojona Siti Aisyah keur jalik poso sonten jam 4:30 kumaha ku Rasul najan luat net kesang Rasul Siti Aisyah jalik teras dipangku ku Rasul blek dilahun tos dilahun kumaha teras ditaleukeun mastaka Siti Aisyah dikieu salajengna dipangoskeun Quran subhanallah
mersana Rasul kang ngalakun Siti Aisyah mastakat alakeman dipengotkeun Quran nuju silahun Rasul jongjon kang torojol Umar bin Khattab rawas ninggal Rasul silahun cek Umar bin Khattab ya Rasulullah ulah silahun isi kubatur siang kene cek Rasul ya Umar anjeun hayang apal lamun salaki ngalakun mamajikan maka punten pahalana akan berjatuhan bakal rakrag sakabeh dosa salaki itu sabeng berat nu dilahun mun pamajikan genut bersih dosa euy matak mun nu genut sing hidang wih kieu teh pangamalkeun celek 12 kali celek salah kitu ngomong modar maksudna kumaha jalinan kemesraan antara keluarga harus ditingkatkan dan kemesraan tong nyalahan karena koridor hukum betul apa komo timbul KDRT akang salah seeutik kapun bojo gaplok sok jamin demi Allah pamajikan punung balik tah ka inungna bari ngadu mama pipi beureum kusaha digaplok kusaha ku si jurig bener teh moal nyebut jurig di mata ge bari nyanyi mama lihatlah tanda merah curhat si itu torojo salakina cek salakina kieu biarkanlah ada duka malam mungkin esok atau jelang bahagia bersama Kang Rusli ayah atak temenang KD kekerasan dalam rumah tangga sok ciptakan baiti jannati rumah tangga laksana surgaku amin amin jangan doa kalau subhanahu wa ta'ala tabrakan pandangan syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah untuk kemakmuran masjid sekalian kita doakan mudah-mudahan masjid lebih makmur amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma tawil umurana amin ya Allah panjangkan yuswa abdi sadaya wa sahih ajsadana ya Allah sehatkan jasad abdi sadaya wa hasin amalana ya Allah saekeun amal abdi sadaya wa hasin ahlaqana ya Allah saekeun ahlak abdi sadaya wa sabbit imanana ya Allah tetapkan iman Islam abdi sadaya malah manar singkacana pupus husnul khatimah wa wasi'al jaqana ya Allah jemarkeun rezeki abdi sadaya minjami murid dunia wal akhirah urusan dunia urusan akhirat mudahkan ya Allah abdi sadaya Allahumma jam'ana jam'an marhuman ya Allah jantenkeun riungan ieu riungan pinuh rahmat ya Allah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya Allah jantenkeun ya Allah perpisahan abdi sadaya sabada abdi sadaya paturai ma'suman aina pangjaring pangraksa salira ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka al ijabah al fatihah auzubillah bismillahirrahmanirrahim